apa tuh mungkin di luhur bisa tapi dek ditajalikeun di jero sumur. Kangjeng Nabi Ayub apa bisa apa tuh bisa lamun ku sehat atuh bisa tapi ditajalikeun ketika geus tinggal rorongkong doang. Kangjeng Nabi urang dipilih ditajalikeun teh Sidratil Muntaha walaqad ra'ahu. Nah iyalah Allah teh boga pemilihan-pemilihan nu mantap urang teh urang kudu milih tempat ieu teh lamun tempat ieu teh bagus ieu teh jang ibadah ka Gusti Allah pindah ieu terasa ngeunah ya di dieu mah ya di dinya mungkin dibere anugerah bakalna di dinya ieu teh teu ngeunaheun di dieu mah di anu pindah eta teh menang Allah ngagusar ngageser aya waliullah di Masjidil Haram teh ngeunaheun kunaon aya di Jabal Abi Qubais geunah aya waliullah teh di Masjid Madinah kok teu ngeunaheun ibadah teh padahal mah di raudhah deket Kangjeng Nabi kunaon atuh di patilasan Kangjeng Nabi di sekitar eta mah kok ngeunaheun pilihan Allah nah iyalah Allah teh dek merek ka urang tajalli ta eta teh dek nyembungkeun dek ngasupkeun hal ieu terserah Allah teh mah kumaha Allah bae urang teh dipanggil seakan-akan ku Gusti Allah mana ka Banten mana ka Gunung Santri naik ka luhur diuk di dinya sok ibadah sarua jeung tos kitu sila sok peureum bentak aya tukang saho tajali ta bener gede deh susuna ta tajali ta Allah nang Allah gusar geser hakikatna bah Allah tepan ge berangkat sia ka ditu ka Mekah berangkat ka Madinah berangkat ka Irak berangkat ka Iran berangkat nang Allah utar atur di satu tempat Allah mere sesuatu nu indah luar biasa nu teu kanyahoan ku batur rahasia Allah paingan diberangkatkeun horeng dek mere eta anu sulit terulang deui ta eta teh selalu kitu bae Gusti Allah ieu di imah bae ge sarua bae di imah teu puguh teu garuh udang padahal mah tilok hudang jeung hiji mandi sarua jeung kitu okos gerakan urang padahal nang Allah wudu salat eta teh cek Allah teh salat ngan teu beunang dihayal-hayal kitu aing keur ku Allah keur dititah ya tu ngahayal edan tuh siang kana ka ditu ulah seakan-akan kos kitu sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wah, salat beres, salat beres, salat. Atawa salat minimal 6 rakaat. Ke Allah dibere, mungkin di rakaat awal, mungkin di rakaat kedua. Atuh tah mah kumaha Allah bae dibere leng bae. Di jero salat teh kok aya ngeunah. Di jero salat teh aya ngeunah, rahasia Allah dibere ku Allah jicipan. Eta mah rahasia Allah mungkin ka ul kiai, mungkin ka ustad, mungkin ka pedagang, mungkin ka petani, mungkin ka karyawan atuh kumaha Allah bae nu neuk merena. Mantek aya kiai teu ngeunah-ngeunah salatna tapi ngadenge aya hiji karyawan abdi dipasieun ge ku nikmat. Ieu teh rahasia Allah anugerah. Ngan coba datang deui henteu kos kitu. Bisa deui henteu. Kadang-kadang sulit teh. Nah ieu keur carita nyulusup hal. Di mana geus aya hal, nah ieu tadi teh hal teh waridun yaridu alal qalbi min kasbi anwa asrariz zat wa anwariha. Keur carita Imam Syibli Abu Bakar Syibli mun urang geus ka Baghdad karasa kadeuleu gambaran makom Imam Abu Bakar Syibli. Kitu luar biasa. Nah anjeunna dibere hal ku Gusti Allah diciwit teu karasa digebugan teu karasa digolok teu karasa bata bentak bae henteu naon kitu ngaranna henteu tunduh ceuli dedengean lain dedengean nu ieu lain dedengean ieu suara mobil suara teu kadenge jadi pindah tak ketika aya hal teh dedelean lain nu ieu dedengean lain nu ieu aambean lain nu ieu jadi ngageser padahal jelema di dinya mun sakira-kira dicabut teh halna teh biasa deui ketika dibere hal di dinya keneh jelemana tapi lain dedengean lain nu ieu aambean lain nu ieu dedelean lain nu ieu jelemana di dinya keneh masyaallah boro-boro keur carita alam kawalian alam jin urangna di dieu tapi ternyata dibukakeun ku urang ku Gusti Allah di alam jin.
atuh asup urang ke alam jin biasa kadeu alam jin teh kadeu istana kerajaan dan lain sebagainya di alam jin ieu mah lain alam jin alam hakikat tah Abu Bakar Shibli teh teu karasana naon geus mang poe-poe teu sare sababaraha poe teu sare teh lain teu sare lalagan teu sare bae teu kuat sebab lain dedele anu ieu lain dedenge anu ieu nah di akhir ayatna Abu Bakar Shibli asup ka hiji tempat eta teh kumuh anu luar biasa loba puntungan-puntungan awi anu sarareukeut nyana asup ka dinya di alam hakikat ku ngeunah teu karasa aya paku nancep aya awi nancep teu karasa ternyata paku jeung awi nu nararancep ka dirina teh eta teh ngajadikeun sababna maot teu karasa ku nyana teu karasa kulawan di jero hal eta henteu karasa nikmat luar biasa asa jeung Allah bae neuleuh Allah denge Allah napas hu Allah Allah jadi geus gahiji teh nah ieu moal karasa tah lamun geus kos kitu urang paeh ge teu karasa hayang paeh ge tamun geus datang ka dinya teh lolobana waliullah teh ngadoa hayang paeh nikmat jasa sebab kapanggih jeung Allah geus usul berani di jero kubur ge nang tangan malaikat lantaran Allah na eta kede di dunia di luhur bumi Allah na eta di jero kubur Allah na eta di mahsyar ge Allah na eta kuari geus wau jeung Allah atuh teh sieun ketika malaikat maut menjemput nyawa saya malaikat maut deuk naon deuk nyambut nyawa lain ti kamari angel amat sih carekan malaikat maut kira-kira aya tuh kudu nyarekan sagala tuh gegeraan hayang geus ka geura usul ka Gusti Allah hayang geura kapanggih gitu hayang geura kapanggih jeung Gusti engke di kuburan ge ditanya ku malaikat munkar nakir man rabbuka tuh jatanya sia nanya maka ditu kenucan wow jeung Allah aing mah di dunia geus wow jeung Allah beuh ceuk malaikat pohara amat laporan ka Gusti ieu jadi ditanya nyarekan kula sia teh main tanya-tanya bae cek Allah teh geus teu kudu ditanya eta mah geus wow jeung Allah engke di mahsyar teh kitu jangan mah ngaroko bae tenang bae di sisi tenang bae cenah bae atuh kalem bae deuleu jelema nu kieu nu kitu eta sebodoh nya nu geus wow ieu jeung Allah nungguan panggilan dong sugan sieun atuh henteu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun nah sebab atuh di dunia da geus kapanggih jeung Allah teh geus wusul atuh geus kasieun inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lain kuari bae teu buka kasieun di jero kuburanna sugan sieun atuh henteu di mahsyar sugan sieun atuh henteu nu mantak cenah mah kucuprakan ka neraka ge masalah masalah nu mantak daripada urang dideleukeun ka sorga haja teu ka sorga maning ka neraka tapi teu panas waliullah teh pan ditaneangan murid-murid da coba bisi di neraka murid-muridna kucuprakan di neraka teu panas cenah mah neuleukeun muridna sia ieu waduh geus aya abdi Asep di mana Asep Cikupa geus tarutung ge oh aji sia mun kunaon gara-gara ulah ngobrol lah angkat heula kela sia menjadi tutung ge kunaon ya ngeridit geus cenah asup ka langit biru aduh Gusti Allah agung nah iyalah orang menyaritakeun ka saya geus diangkat eta waliullah ulama kucuprakan di neraka oh masalah teu aya naon kitu ngaranna henteu panas contoh teu panas Kangjeng Nabi Ibrahim kuniyana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim tama adat doang seuneu manaskeun adat tama jabuktina para rasul para nabi para aulia Allah ketika ku Gusti Allah ditiiskeun atuh tiis bae nah iyalah Abu Bakar Shibli teh asup ka hiji tempat nu kumuh katojo sukuna ku awi dan lain sebagainya teu karasa ceknya terus maot Sayyidina Ali apa karasa atuh henteu geus aya hal mantak cek Sayyidina Ali eta cabut geus dicabut oh ja teu karasa halna keur aya kos kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jelema bobogohan ku nikmat-nikmatna galedeg kadenge moal kadenge di sisi kuburan sugan sieun ka kunti anak henteu
mual padahal manyana eta disisip kuburannya hujan geledeg sing jeleget ente sieun naon sebabna geus wusul ka susu tah eta kos eta keur carita dunia dicontohan ku dunia deh ieu mah uzuran ruhani masya Allah geus leuwih ti sagala rupa ruhani mah hese ngagambarkeunana lantaran kanikmatan ruhani mun dibandingkeun jeung kanikmatan jasmani mah eueuh tai kuku na acan ketika hiji jelema diberengeunna salat ukur ku barang dahar ukur ku pakaian ukur ku kendaraan ukur ku awewe moal bisa